punten. Masuk. Wih, Naon? tadi urang ada ngikeun ceramah di TV. Heeh. Tah, misi cara mana teh? Namun misalkan urang ngasupkeun naon we kan urang anu di aya di awak urang. Contohna ngorong atau untuk ngorek kuping heuh. Eta batal sih puasana. Terus? Nya terus namun misalkan urang nafas kan eta asup oksigen kana awak. Batal di puasana. Entah tuh. Justru mana tahan nafas batal puasana. Jeung deui emang mana bisa tahan nafas 12 jam. Yang itu sih. Tapi yang nah eta tahan nafas bisa mentak batal kana puasa. Ya lah tuh, misalkan mana tahan nafas 12 jam, maka bisa maot. Jajal manggil mamat wajib puasa. Oh jadi lamun itu teh batal. Ya heeh. Sugan urang mah jaman nu maot teh termasuk jaman nu puasa. Soalnya manehna kan teh dahar teh minum. Kudu diruki ya maneh. Geus manehna ngaji ka pasantren mah bener hidupna. Nah, yang maneh kalau jadi mamatan ka urang. Emangnya mana ustad? Iya sih mah. Nah, yang mana gelo teh tawar jerokan di imah sih teh. Teuing Mas ya. Sama mana? Teuing coba teuing. Terbalik sih mah.